Bawaan sahek amat yang ngalah suluh. Wa ima aya naon ieu rada sarah kieu ya. Barang dahar ge sarah. Bagus inya Gusti Allah ngitakeun ieu ya. Allahu Akbar, kembang ieu ya. Meulit kieu ya. Be. Kemana si cantelnya? Si eta mah ke kebon paling ge. Ngebondang deur, bala kebonna ge. Ieu uak bawaana saheuk ieu poe ieu ya. Hayang ka mana? Ieu ngalak kayu saheuk ka kebon saheuk. Siga-sigana mun ngadahar cau mah. Cau asak, ngeunah meureun. Pangrasa nyusupkeun uak ho. Ditiruban bae di dapur. Naik lawah juru. Hayang barang dahar mah tapi ieu ngadahar kamari kadahar lauk mas, pahit karasana. Kunaon kitu ieu kana ongong mah nangarna belum ongong ngeunah. Make gobes, sambal sama rampai. Woi. Mantep. Wanek balik engke sugan abah udak di itu. Da ieu puguh teh ya kitu halnya. Tadi heula lah. Sugan aya budak di imah. Beuh. Eta mawa pangulon. Musuk sorangan bae lempang da ka mana eta? Abeuh. Siga nama dek nyokot cau doang nama. Beuh, ai masalah perkelian mah siap cantel mah. Gampang ka kebon lah. Ka kebon ge tadi nama. Endek nusuk ke eta beta non ngabersihan jukut balala. Ja ai balak itu mah sok sieun teh bisi aya kumahonamnya. Bah, endek nongwa pangulon. Sugan bener boga cau asak kadilah. Daek suntring. Kata si cantel ngintip aing meureun nyahkeun. Sigana geus kaambe ye, biasana mah mena mah. Lamun ngintip-ngintip uak nyahueun patokanana uam sok nyokot cau mah masuk beuh. Kana papajuheun mah eta mah. Ke antepun bae kan wanek nyumput. Nyumput kage mah na kali keun kage. Nyumput ka beuleuh itu nyumput atuh. Eta wa pangulon cepet amat lempangna. Kumage geus nyaho eta. Bawa cantel nuturkeun. Bung kacokot doang nama. Cauna. Antep. Engke muncul sorangan wa pangulon mah. Ting, cantel ngumpat di ditu tuh. Urang pameong-meongan. Aduh. Rasa amat ya nya. Tuh. Gawe libur ya. Dan santai lagi eueuh ya. Minggu panggung kemana nya? Aduh. Amat ya rasanya sukena ya. Asal kudu ka mana ya. Ya gawe libur. Udah kelakuan dah. Ngomong-ngomong si tangga kemana ya nya? Maburna doh. Dinuh pugu maya baturan maya. Noh. Kumaha deui ya nya. Punangkeun ulah pangulon di maka imah. Sun bae di imah kitu jeung si cantel. Mantap-mantap kopi, besok bukan si cantel mah kopi mah. Lurus kieu kana oke ya dah. Buka duit mah nipis dah. Dan ulah pangulon lah. Antep kayak gitu wa pangulon. Ya, ada si cantel di nyaho. Kenalan ya. Astagfirullahaladzim, sok ngagetan cantel bae. Undap indip bae. Gandeng. Cantel tuh
keur ngintip wa pangulon. Oh. Masalahna manehna sok loba tauna. Cantel Cantel urang nangan pantesan depangi. amal panggih nangan cantel mah. Lan aing sasohoran penting make jam sagan. Aing Teu nyahun. Ieu make jam ieu lain ku gaya. Tapi orang nempo waktu. batu jimat mah gagah peu. Ulah ieu mah, ulah hayangnya. Ieu mah. Tuh, Geus cicing. tuh jimat mah tuh. Bu, eta mah gagah. Bet, euy. Ulah gandeng. Besi kadenge wa pangulon. Lain Tuh. pangulon di mana gitu? Itu keur ngumpet tuh. Danya. Oh, nya. Nah, Kenaon nya pangulonnya? doang lama eta. Kekenangan naon nya? Nenden cau meureun eta. Oh, dong boga kopi teh nya. Ih, di kebon sok nanyakeun kopi. Wah aya, wah pangulon mangke. Lainnya buat kegiatan non sehari-hari. Sehari-hari. Heeh. Atuh sehari-hari mah cantel mah teu boga kegiatan. Kegiatan nage gumbah piring. Waduh, lain dong teh pemajikan bajing. Atau pemajikan mah aya urang kudu ngabagi-bagi tenaga karunya amun pemajikan bae nu gawe. Oh, Amun nyamber. urang teu Oh. gawe mah atuh kudu Rajin bagi. eta. Atuh lain rajin-rajin deui, mantap cantel mah. Urang majak ki bae lah. Geus ulah kieu ulah kitu, ulah gandeng, wah pangulon bisa kenyawan. Ih. Tuh, cek cantel ge tuh. Kemana mana? Dia lah budak, korang doang nama jeung cantel. Ngintip uak. Uak nek ngaleungit ti dieu. Teuing atuh kan kageneangan. Keun kageneangan. Lempak ka ditu atuh. Nek nyumput kana luhur kayu uak, dihandap mah pugu loba reungit. Dar, wis. Kemana ya? Tuh, cek cantel ge eueuh. Waduh, cepet amat pangulonnya. Tadi ge ulah gandeng kanyahoan di ditu. Oh, cepet amat ngeresanya. Atuh pugu wah pangulon mah boga ilmu ngaleungit. Oh, Eueuh tuh kan, ka mana coba ngumpetna? itu kemana nya? Nyaho henteu? Henteu, atuh henteu, cantel ge henteu. Lain menik cepet amat ngeresanya. Geus kuari kieu, urang ngabagi orang ka ditu, cantel ka ditu. Ayo siap. Nah, Ayo. supaya nyaho pan boga tahu eta mah. Penting ai masalah kedaharan mah nya. Oh, ya, masalah perkuliahan mah orang penting ya. Encan dahar kan? Can. Encan. Cantel ge encan karak 2 piring tadi. Ayo gerak. Moy, kamananya? Wa iya perasaan jenuh amat. Bah dia maju nu bae ieu hirupna. Teu be semangat na eta hirup. Lah amoy dua hirup tengah rasakeun jenuh bae. Hoo sih. Terus nek aja ka mana kitu? Kumaha lamun urang ka taman bunga. Oke, siap. Yuk. Lan moy dek pada ka mana? Kepo. Nyaho ulah sok kepo. Hayu lan. Ayo. Bating eta budak misalkan engang meureun ditanyana budak kuari meuli judis amat. Geus lain. Ya, kebenaran tah. Ati ulan jeung si Amoy. Jailan ku kami. Moy, doain mamaledog kami. Heueulan sarua kami jeung maledog. Syukur di balai dog cantel lebah. Tuh lan pada bintang hayu lan kuban. Yuk. Awas ku cantel. Waduh, Ajang Yusuf belajar motor teu bisa-bisa ye. Berarti kudu minta ajaran ye ka Wah Pangulon. Sudah aya di ditu. Waduh, ini rehe amat dia daya Wah Pangulon, beureun Wah Pangulon di kebon beureun. Tos lah Ajang Yusuf naik mandi heula, entar sore.